Gas nyen karambit bongona maraneh ti kamari nu ngaromen garaneng ka urang cenah mang nyen karambit oke ku urang dicumponan tah euy awas mun teu dilalajoannya pokona mah bongan sageus garaneng tapi heureuy kita eta mah teu naon si hak maraneh eta marek dilalajoan rek henteu oge tapi asli urang ieu nyen karambit teh euy tina bahan stang seher jeung potongan bering anu badag ti heula geuning sesana tah ieu sapertikeun kieu ieu urang digarap teh anu beringna heula nya keur kukuna alias keur kapalebah huntuna kal hareupna tah sapertikeun kieu ku urang ditekukeun dipencoskeun sapertikeun kieu soalna karambit mah rupada teh kieu nya huntuna teh alias naon bilahna teh lah cara pe euy aduh urangna tapi lamun geus eta tuluykeun deui kana palebah stang seherna ku urang rada ditekukeun sapertikeun kieu soalna engke bakal gagal eupi gagangeunna teh sapertikeun kieu tah ayeuna palebah hareupna ku urang dipiceun heula saeutik. Nah, ayeuna urang samungkeun tah ieu palebah dieu ku urang disogat heula saeutik ieu bakal disamungkeun tah ieu teknik ngarah ngelasna teh pageuh euy ngarah jadi henteu coploknya alias kajero-jerona teh napel ka las kabehana tah sapertikeun kieu dipoles heula tah bulak-balik sing dekop pokona mah lamun geus sapertikeun kieu mah tah geus meujeuhna kira-kira geus rata mah ayeuna urang cocokeun tah kieu jadi lamun geus dekok kitu ayeuna urang elas tah dina proses ngelas ieu urang moal panjang lebar moal lila-lila pokona mah da maraneh karunya serab tah geus beres sapertikeun kieu ayeuna urang sogat sapertikeun kieu urang bentukeun sakumaha aslina bentuk karambit anu dipikahayang tah ieu mah versi urang cuk urang ge nya urang mah henteu ningali versi baturnya ieu mah karambit versi urang pokona mah maraneh teu meunang protes euy pokona mah kumaha urang we ieu mah nu penting jadinya terima kasih maraneh anu geus tita tadi euy ngaredaguan kana video urang ieu tuluy ditonton tuluy mere jempolna tuluy oge mere apresiasi ka urang tah hatur nuhun pisan maraneh the best keur urang tah ayeuna urang lanjut kana proses ayeuna urang rapihan heula sapertikeun kieu tah tukangna diberebet ku naon ku gurinda nya di kieu tah dipoles tah ieu ukuranna teh kudu sing rada kanel soalna engke dina nyeukeutana teh bakal dipaok soalna lamun dilancapkeun langsung mah dina proses tempat tadi engke hasilna moal memuaskan tah ayeuna kurang dibersihan heula sapertikeun kieu tah pokona mah sing herang sing sapertikeun biasa nya urang ieu videona teh loba dipotong-potong soalna lila euy nyeuna mah asli pokona mah urang pikeun ka sajam setengah euy nyeun kieu aduh nyeun kieu patut da geus sama kurang dialungkeun ieu teh ka pipir geus jadi mah kitu nu penting ayeuna maraneh terhibur ku cara nyieun videona urang ieu gitu nya tah hatur nuhun lah tah ayeuna urang bere variasi euy sapertikeun biasa tah ieu dibere sogat 3 teh naon cing dina aya naon dina bilangan 3 teh kitu tah tapi teuing kitu da eta mah rata-rata alusna sapertikeun kitu ayeuna urang sipuh heula ngarah leuwih jos pokona mah ulah ayeuna karambit-karambitan ieu mah karambit asli pokona mah seukeut pokona mah siap satset pokona mah kana beung ento ge hayu lah wan nyieun pokona mah saulah entog anu batur we nu can dibeli ku maraneh kitu nya kudu entog nu maraneh eta mah tah ayeuna teu hade pokona mah ieu peso euy ting keur naon kegunaanna pokona mah ngan saapal urang mah ieu teh pisau khas tah ieu hasilna teh aduh mantap kieu nya aduh mantap teh cek maraneh euy lamun ieu alus cek maraneh atuh kade mana jempol mana jempol tah nuhun dah geus mere jempolnya aduh mantap nuhun lah maraneh geus lalajo kana detik anu ayeuna maraneh the best pisan.